yang akan subscribe videona, like and comment. Kawar giwari sadayana. Thank you. Gawat bayar atuh ce, abi ge ada butuh atuh. Tiasa enjing ce. Insya Allah enjing bapak siin ngawesel. Abi ayah ayeuna kanggo tuang hungkul. Teu bisa pokona mah kudu aya ayeuna. Iya tuh ce. Tah kitu atuh. Nuhunnya atas percantan namutkeun artos ka abi. Nya abi nuhun CH tas mayar manganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon mah cia ya? Iya ce aya. In, tong ambaknya bisi emak we ayeuna teu masak. Naon mah dahin mah puasa. Puasa naon jang? Nya puasa we. Sabulan camplang Ramadan kamari mana teh puasa ditambah ku nyawalan. Ayeuna rek puasa deui. Nya mah In, puasa teh lain cuma nahan haus jeung lapar hungkul, tapi diajar oge nahan tina perkataan anu bohong. Mak. Nah mana? Tadi datang ngali CH ditagih ku Cia ya. Terus? Ku Cia teh. Gawat atuh maneh bayar dasar wa butuh. Karunya Bisa peduli mana ah? tadi CH ngajawab. Teu anjing cu. Insya Allah bapak siin anjing ngawesel. Ayeuna aya oge kanggo tuang hungkul kitu. Kang. Mak, abi kan warnanya. Salah tuh yang beres, gaweun. Datang, iya beres kan lah antrian. Tadi nung mani tadi utang ya Cia ya. nah apa? Karena tadi orang ningali Jaya jeung nung mani na teras. Mun urang ripu kos kieu. Maneh nulungan moal. Ngolot mau nulungan. Nah kata? Kain temen maneh mah. Namun orang ripuh mana rek nulungan mah. Edek atuh urang. Nah aja dek nulungan. Kan maneh baturan urang. Nulungan atuh nulungan. Sawan sulna. Atuh sok ngerewakeun we anggar. Alhamdulillah ayeuna mah abi bisa sare tiba. Nah, Kak. Alhamdulillah hutang lunas beres. Oh, berarti selama ini teh mana tiba sana teh karena bawa hutang? Ada jauh ka tanggal mayar mah rada tibra. Ngan lamun geus deket ka tanggal mayar, kakara sakese sare. Geus sare kunaon? Pikiran pas kudu tanggal mayar duitna eueuh. Matak nu bayar atuh. Nya kan alhamdulillah cek aya nama atos dibayar. Halus mana mah hasan sarage rumasaan jelema mana. Si Wati boga hutang 700.000 ditagih teh. Kadon ceu hapunten nya can aya cenah. Ari isukna ningali SW. Kesapi we cuma baturan di Pangandaran. Jang mayar hutang can aya, ari jang liburan aya. Kan goblok tuh cuma leha. Henteu. Nah, itu sia teh. Bisa jadi cek liburana dibiayaan ku babaturan Selpina. Bisa jadi si Wati bener-bener teboga duit. Uluh, keur lapar mah so bijak ngomong teh sia keha. Sanu keur lapar Ulang tadi ningali mana tagih hutang sia ya. Terus kumaha kitu cek? Kewajiban ari nu nagih mah eta cirina karunya kana ngutang. Urang apa mah aya teu boga duit?
masa basi wae kok rek nulungan. Mana apa urang mau naon ieu? Naon gitu cek? Ieu urang apa? Alhamdulillah ya Allah. Nuhun nya cek ya ku abi dimanfaatkeun. Nya eha. Keha, ieu mah ngajukeun nya. Ke isuk maneh menang wesel teh salaki, bayar langsung ka urang. Terus kumaha kitu cek? Kewajiban aku ari nu lagi kita cek hasilnya kan kita. Urang apa maneh urang mau jadi teh. Masa basi wae. Hari urang mau naon? Penting. Itu deh. Eta tah. di rem nongol kali dede Tadi si analita di mana? Ayeuna mana puasa deui? Iya, Mak. Isin. Puasa teh lain cuma diajarkan kalau jeung lapar. Tapi makan perkataan dina Perkataan dina bohong. tapi nahan perkataan. iya yuk jadi ekspresinya anu Yang lapar betul. Tapi nahan perkataan dina bohong. Tina perkataan bohong. Tapi nahan tina perkataan bohong. dusta oh. Terus Kawan nak kecil, sarwa butuh. halus iya deh. Halus mana mah hasan salah ge rumasaan. Gimana mana mah? Si Wati Berarti mah rebut sapi jeung baturana di Pangandaran. Kan goblok ari ditagih hutang kan aya ari jang liburan. Salah sih. mati tuh kewajiban atuh. hei Terus kumaha kitu Cuk? Kewajiban ari nu lagi mah eta cenah karunya kan utang. Apa mana bukan bisa pasti. kadang naon